Angongo, 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 acara ngobrol dan kopi angongo. Fokus sudah janda capuk angongo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui dina channel anu maneh. Channel YouTube kita Sabanoyah kieu. Iya. Insyaallah ayeuna mah moal dalam suasana tahun baru. Oh. Tapi mendekati suasana lebaran masih dengan saya Mang Opik dan juga rekan saya Mang Sandri dan juga kameramen terganteng kita. Iya ya, cingir. Sedih. Guys, Bang Icuk. Demi Allah kasep cingir na hungkul gitu. Cek sorangan. Emang ya alhamdulillah emangnya orang sila tara ngonten ya. Biasanya ngonten teh 2 minggu teh saminggu teh 2 kali gitu nya urang ngonten segala rupa naon gitu. Kamari keur sibuk ieu nya konten ulin. konten ieu sibuk konten ulin abi kasarung aing teh Kasarung jadi balik-balik ke Indonesia. Aing kakara balik. Udah ke karena balik tapi ke studio alhamdulillah studio gitu. beberes. So kumaha urang ngonten batur mah ngonten paling Indonesia aing ngonten nepikeun ka Mesir kamari euy asup ka jero piramid teu bisa balik aing. Balik-balik Balik. ayeuna langsung konten. Aing cek urang ditu teh tong balik we celengke balik-balik lebaran. Tapi da kumaha nyamongnya Sono kalembur urang. Sono kalembur ngonten kieu ngeunah. Eueuh. Alah, aya laptop ka mana euy? Tinggalin bener. Lain tinggalin dijual. Ya, beri sadar guys. Tujuannya saya kemarin bertemu dengan rekan-rekan saya gitu. Iya. Yang sesama ilmuwan, saintifik, ya penemu dan juga cendekiawan dari beberapa negara gitu. Sehingga saya mendapatkan suatu petikan dari pertemuan saya dengan mereka bahwa bumi itu bulat. Nah, Benar seperti itu, Mang. Ngobrol tuh jangan bahasa nu kumisan. Ya saya ketemu dengan yang kumisan yang dari India. Ya, Rabindrat Surindam Naon cenah? Prasad. Ya, saya sempat ngobrol Mang dengan bahasa India tentunya. Very ke kada mari kada kada. Sekarang kada kada bener. Tabari kada bener. Nah, bener. Ya, jadi jangan dikira bahwa bumi itu flat katanya. Anda itu sekarang sedang berkeliling jalan-jalan dari Indonesia sampai ke sini. Untuk apa katanya? Saya cuma ingin tahu benar gak di sini bulat? Sudah pasti bahwa bumi itu bulat. iya. Bulat cuma. Ini emang kamari sempat ngobrol Kumaha? dengan orang Jepang. Heeh. Ngobrol teh kieu cenah. Mereka torok seki. Warisan. Wah, Jadi cenah di mana-mana ge cai laut mah asin cenah. Ya cai ka atuh. Urang eta teh iya. teu ngomong teh naon teh jojol kitu manehna teh. Tenanya. Jadi kali deui balikan deui. Hari kata hasil. Tadi masa saki anu ayeuna asa haseo kumaha ya teh? Asino cenah. Wah, sino. Jojol kitu ka urang teh. Mang cenah mun cek Sunda nama. Heeh. Jadi cai laut teh asin. Cai aing teh nyaho aing oge. Teu nanya teu naon urang. Wah cai ditu tak kamari. Kayaan keur cicing gitu urang teh. Masa menang lauk tuna teh ya. Oh. Ujung-ujung beletuk kok ngomong gitu. Saha ngaranna? Ngaranna saha? Anu bodegan teh sangan kamari rasa. Oh, si Hideki Toshibama Da adina ieu si kawaan si Kwaci. Oh, baci. Ya, Hideki Toshibama Motorola. Ngaranna teh teh. Rudet ngaran jelema. Urang geus lila kamari. Enak datang ka dieu teh. Geus teu karasa kan hadek Iya, anu pinuh kana ya. dek naon? Dek naon cing? Dek yang hareupan. Ngarupan naon? Oh, yang harapan Bulan kolektor. Yang hareupan Jadi bulan atuh suci korek, Ramadan. Oh, nya bener. Berkat yang Alhamdulillah. kulila Suci Ramadan. ayo we ngonten outdoor kadi-kadi Orang teu bertanya, karasa. oh, teu karasa. Balik-balik ka dieu teh karek. Naon rek puasanya urang teh nya. Asa tahun kamarinya puasa teh nya. Nya. Oh, Asa karek tahun kamari gitu. Ayeuna geus tahun hareup gitu. Itu urang teh. Jadi asa cikana gitu urang teh lebaran teh. Ayeuna geus lebaran deui gitu. Tapi urang nganuhunkeun pisan ka Gusti Nu Maha Suci ya pemirsa dan guys. Kita berdua, kita bertiga maksud saya bersyukur masih diberi umur yang panjang. Mohon. Jadi cing-cirining ulang masih kena diberi kesempatan ke begawe hirup urang ngeusian ku ibadah. Iya. Wah, ieu mah sigana tahun baru. Lain.
mobil yang ngaliwat wae. Mungahan. Hai. Benar. Apa nama Masih di channel kita _Angongo acara ngobrol dan ngopi only. Angongo. Urang bahas bungahan. Ingat urang mah baheula. Bungahan urang mah inget baheula mun bungahan euy. Ku kolot teh heueuh. Ke sekolah. Lain ke sekolah keleutik. Ya, cenah. Montong sok ulin ka mana karep. Isuk teh puasa, akhirnya teh bulan mungah. Bantuan kolot. Naon bantuan naon? Tuh cenah cabutan bulu hayam. Wow. Oh, Hayam. Hayam Si bener. jago kukutan urang, euy nundangna dinengna diciuman di bawah sare di bawah naon teh. Dilek. Palbah mungahannya. Dan naon-naon oge. Aya naon oge keur mungahan. Oh, Aya dahareun paribasa. keur mungahan. Tanggeusna bulan puasa. Ke keur lebaran. Heeh. Gitu. Jadi teka opi pas mungahan teh. Tong dipencit cenah hayam teh. Ya kan. Kenal ke cenah keur mungahan teu dipencit. Ai pas pelebah bulan puasa tong dipencit kagok cenah. Nya naon ke we cenah keur lebaran. Rek dipencit lebaran teh kalah ngadon anakan. Belum teu ulah dipencit ulah Loh, dipencit. anakan. Pas lebaran dipuncit keluk. Kakieu tinggal. Rek dipencit ngadong kageleng mobil. Karunya tuh. Kesal eta hayam ngadadagon rek dipencitnya. Identikna mungahan Kumaha tah? budak ora. Naon dah? Biasa nama sok piknik, biasa piknik. nama. Oh, aya Budak ora nama. teu kolot. Oh, Ieu mah Oh, cenah mungahan urang cenah. urang mungahan, urang liliwetan, urang botram, urang Nah, mah. pacarakan. Bobodohan eta teh. Nah, Kabeh oge. nya naon? Ayo urang mungahan, Heeh. liliwetan, Heeh. papasakan. Heeh. Da tadi bisa didahar atuh. Liliwatan. Da lamun kieu mah ieu mungahan. liwat. Urang Oh, bener bener liliwetan. bohongan. Papasakan. Sarajeng urang Geus anyang-anyangan. beres teh. Kieu. Dipasak tanah kukul. Ieu naon kudu didahar. Nah, si euy mungahan nya anu jadi bungahan teh hiji momen anu ditunggu-tunggu keur jelema anu getol ibadah mah. Oh, teu ibadah wae. Eta teh Sagala anu khususna anu umat agama Umat Islam, Islam. umat Islam. nya Mungahan teh mungahan bulan puasa lah lebaran. Laras. Itu tapi euy urang heran euy. Kumaha tah? Jadi menungguan awal mula puasa euy kudu halal we segala teh. Nya tuh. Nah, Kapan bulan puasa ge urang? Nanti kita akan menunggu hasil rapat sidang isbat untuk melihat halal. hilal. Hah? Hilal. Sudah halal. Boro aing kepikiran memangna halal kudu di dalam Islam wae gitu. Bener tadi hilal. Hilal. Saya Waduh. ditolong Tah euy di urang mah Hiji hilal mah. teh. Tiap tanggal hiji nunungan hilal teh. Panang tukeun amereun di tanggal 1. Lain kitu. Ieu mah di pagawean. gajian meureun. Hilal gajihan aya hilalna gajihan. Ah iya. Wah. Aya. Aya ari kitu mah. Nya hilal. Eta korek itu. Oh, aduh. Sepatu segut kudu dinya teu lah. Ieu mah. Ya, pemirsa dan guys, kita ditemani cai teh ayeuna mah dan juga cai herang yang kumeur saeutik. Ya, beak atuh masa berlaku endorse ya, nu endorse. Tapi kan bae gitu orang santai we hirup. Aya naon deui tah? Mungahan. Ulin. Heeh. Ulin. Heeh. Geus keur mungahan mah, misalkan ulin nguseup Ya. ya kamari. Kalau bulan biasa, bulan biasa. Nununguan teu karasakan jam ka jam teh. Oh, benar. Keur Tapi puasa mah asal libanya. Oh, puasa. Dua kali lipat, Mang. Jadi orang lamun bulan puasa di jam ka jam teh sarua 60 menit. Bulan puasa mah lain. 60 menit. Lain. Lain. Nih. Jadi bulan puasa mah tibalik 60 menitnya jadi sejam. Bener. Lain Gila gitu. Nguseup udah kamari. Keur nungguan kitu teh. Da teu karasa setengah genep jam 5 teh. Balik Oh, urang balik, teh. nya. Tah, Tapi mah. sok bulan puasa mah. Ah, Ayo nungguan. Sakitu. nya bener sok gitu. Pika poekna euy. Tarawih teu, bukan teu. Aya nungguan jejer gitu. Itu jadi sanggut tuh. Udah salah tuh laukna ge bawa parwasa. Jangan we.
Boka mah, kalau boka sama balik heula kan dia deui. Bener aya non Aya jamna gitu, topan ya. asup teh. Celung. Kita ya lauk teh. Teh nyaho aing keur puasa. Kagir langsung. Set, tengah belag canda. Ada tak? Setan nih, setan. Leos, gitu. Tapi aya lauk anu Aya. orang ngomong aya. Ente lauk ge aya haji. Aya lauk anu alim gitu. Tukang ke masjid. Biasa di kopi Di kopi haji. Cerman anjing. Pas keur kitu we, copluk opan. Astagfirullah, dajal. Hidup gitu. Tapi aya nu borongan. Aya. Kumaha eta? Paribasa Oh. Godin. Pas cepluk teh. Mereka gitu ningali teh. Nih, cahareun cilang-cileung. Habak. Gitu deui teh. Diantep. Da. Bari ningali situasi beurang. Pulang anting tuluy 7 balikan. Kayak gitu. Sering kelingan kadang. Tuh, Pulang ya, antik coba. dan kayak itu. Cek aing muntah godin goblok. Tomok sih dia akan kena tang. Cek motor tuh nya siapa cenah. Jadi- Aing oge cenah. Jadi lamun Itu ya hayang kalau ningali dulu. cenah. Lamun hayang ningali lauk godin. Tingali we. Kocak nu seupeu tah nu beunang eta lauk godin nungkul eta. Taluk baralangor. Bangor eta. Godin nungkul gitu teh. Lain sedang nakoja eta lauk pas pepangi. Coba ongko kamari ngomong na naon getol puasa. Eta jadi aing pangi di dieu cenah. Oh, tah Pas aya lapar cenah. pas aya di sorban. Ji di dieu cenah. Kakait aing cenah kieu. Sumpah aing teh di dahar ku aing cenah. Eta teh lauk teh sadar dah manehna mah teu puasa sabetulna. Teu sadar. Ti barang beunta nepikeun ka sarena teh da nginum tuluy. Ya, nginum tuluy da jero cai. Aya lauk balem da eueuh lauk balem. Oh, haek kitu. Aya lauk sarena kumaha? Bolotot. Pernah ningali Can beja we lagi. tapi cenah film mah kieu kan goler biasanya. Teuing euy tadi ningali tah. Jadi bulan puasa teh menang bulan-bulan anu endah ku urang mah. Ditutungan pisan bulan puasa. Oh, kusararea tuh. Karena tina mungahna mah ieu mah inget jadi inget ka kolot nu baheula euy anu magbeur li nu wali-wali kaya istri kami anu bapak urang Ya. jam geura ibak sore lah euy mobil euy jam geura ibak naon ibak teh mah anjing teh bulan puasa geura ibak ageung mani gede Adus. geura adus nam cenah jeung si bapa ini teh urang teh aya barang kadinya kolot aing ngabohong keur leutik onggoh kudu mani gede ari nyiukan ukur sagayung mun arek mani gede mah sajolang mun arek kitu mun arek ieu sagayung sagayung berarti ieu mani leutik Cekel teh sian malah. Sama yang eta mani sajolang. Gua meni gede teh adus nu baca tadi. tapi aya jelema nu teu ngarti pasti aya wae jelema nu teu ngarti mah anu Aya. istilah mani gede barang gok bak segede kieu aya leutik Jangan di gede sup ke kolam renang ke kolam renang ayo leutik kan tungtungna mani di laut ka bawah omak paeh we jadi terjadi buasana teh da kaburu paeh gitu pasti aya. Aya Aya wae. barang kitu. geura mana korek euy Ongko cek si mah teh kudu mani gede cenah. Tapi tinggalina kulah segede kitu kulahna teh Mak, kumaha nih gede teh? Siap mah. Intrek naon eta si mak. Puncak. Cek kudang ceurina di sini tengah tapi ieu teh cenah atuh ngaji teh sing tamat teh mentak oge di kaharti kitu heeh ayeuna mah nu ti kota euy baralik mang baralik Mungahan balik. balik sakumaha ku zaman pandemi kieu atuh tapi urang cek pamarentahnya teu meunang naon Ya. teu meunang mudik Ulah mudik. ulah cenah ulah mudik kudu cari cing di imah Henteu aya nu kieu diheurekeun geuning teu meunang mudik cenah. Kana mobil, kana motor kieu. Kamari teh rencana dek ka Leumpang. Cenah. lain kumaha mun mudik ti Jakarta mudikna ka mana ka Papua misal ke Leumpang ka Papua aya ku gelo-gelo teuing Ramena dina eta media sosial. Bener. nya lain kadinya maksudna ari pamarentah mah meureunan
karunya keur kieu beurnya. nya bisi ieu mah mau penyakit di kota. Nya Tulakeun di lemurna sewang-sewang. bobor. Geus tong kagok pergunakanlah teknologi sebijak mungkin. Kumaha mun mudik online. Jadi kirim-kirimkeun mah HP. Daripada mudik online mending keneh lewat JNE. Urang dipaketkeun goblok. Jongjon. Jongjon ongko cicing di jero. Aduh, nu nganterkeun teh. Kumaha ya? Naon? Belah mana ieu teh perapatan? Ya alamat teh. Apa nu dus gede? Ya urang di jero cicing kieu. Kapal alamat kieu mah. Nah. Yo kumaha? Wah, ya belah mana itu perapatan ke mana? Kela ada sieu manehna teh balik aing nongeng ieu. Cukir di jero teh. Oh, bener ya. Kebayang ya. Paket-paketkeun we jelema teh, maketkeun diri Sorangan sorangan. telepon mah. Ujang teh ku sabab ya cek teh ulah mudik kana motor kana da abdi teh naon? Oh, di kana eta keun paketkeun abdi teh ieu teh uwi teh. Di Sarajang cenah ieu. Angkatna paling anjing dongapna 4 hari da kanu paket ieu cenah teh. Mainan ada ageng itu paling 4 hari 3 hari lah cenah. Gede kiloanana ditahan eta euy. Hayang kieu, hayang micen, hayang ditahan we nu penting aing. Nepi ya kalau kumaha carana aing panggih kolot ieu. SU sih udah dilakban kabeh salah. Ieu we cici. Leung anu make dus mah masih kena bisa ngarenghap bolongan kumaha. Ayo dilakban langsung rek kumaha coba. Make ieu teh nu anu teh anti pecah teh. Oh, make bubble wrap eta. Prepetan. Ieu aduh. Sedang datang ka ieu mah asa teh pesan mumi cenah. Da aing teh pesen manakin sumpah cenah ieu teh. Tapi ya nu ngirim teh cenah ieu. Ngirim manakin monekan. Geura buka mah. Kuat. Duh Gusti nu aduh bulan puasanya euy. Tarehnya urang teh karasanya. Gusti. Tereh marulang ieu geuningan. Ya, Di kota mah dasok loba gaya. Lain. Di kota mah sok loba gaya. oh eta disebut teh rongsi. Dongsi. Dongsi. Singkatan tina dong jeung si mun ngomong pasti make dong atau make si. Oh. Gimana dong? Ya jangan deh sih. Asa teu ngeunahnya jangan sih. Mana eta? Anu balik. Heeh. Balik di Di kota. Kayak 2 minggu Hmm. Oh, anu 2 bulan. Ini ayeuna pas lebaran balik. Heeh. 2 bulan. Oh, atuh. Heeh. Deket keneh 2 bulan. Anger da dongsi. Oh, di kota ya. Masa Kota. urang di Kawarin, kota. oh. Misalnya. Bu beli rokok cenah Ada. aja. Oh, beli rokok euy. Main duit 100.000 Heeh. terus pinjam koreknya. Aduh. Cekes dihurungkeun. Oh ya Bu, belum diangsuran ya cenah. Iya. Belum diangsuran. Oke, nu kieu plak euy model misalkan aya mah lain-lain ku ngomong gitu ieu mah. Jadi batur nu ieu teh manehna teh jadi aya awet we gitulah karek sarua eta ga di kotanya bari di kota rek pumahan gitu. Jadi manehna teh nuak ojek. Di jalan teh war ngobrol we jeung tukang ojekna teh. Bahasa Indonesia. Oh, bahasa Indonesia. Namanya siapa? Rita. Oh, ngaran halus atuh Rita heuh. Ini di kota. Di kota, Cuk. Namanya siapa? Rita. Di kota kerja dari sini atau enggak dong, seorang kota. Gengsi urang. Gengsi nyebutkeun ti lemur mah, Si anjing gengsi. Gengsi nyebutkeun ti lemur. Jadi kesini mau kemana? Ini mau ketemu saudara, cenah padahal kayak nung bapana. Itu turun eureun misalkan itu. Terangkanlah. Mayar manehna teh. Turun ojek malum. Make rompi geuningan rompi jin geuningan ojek lah. Ojek di kampung we kumaha? Motor-motor sebete nu geus buyutuk geuningan. Atur naon Neng? Apa? Cenah. Dok. Makasih. Oh iya. Dok, anjir. Tukang ojek teh teu dah yang apal ieu rek ka mana ieu? Lempang dengan hujan teh ngarirencik jalan leueur. Da imah dengan hiji-hiji lah ditungtung jalan, di pasir kadinya gitu ditolongkeun. Gorowok teh oi bapana. Ma, itu tinggal si Iroh balik. Goblok. Sudah durang. Atuh jangan ngagorowokan di sereuleun nanti. Eta tukang ojek kumaha? Yang ojek geus goblok Rita Iroh aja. Sadar.
Bari yang tadi salah teh. Nggak tengok keheul. Aja kecil dorong. Kejadian loba nu kitu. Ya tapi kana Jadi tungtung robah teh apa? nya Padahal naon ya. pindah cai pindah tampian kuduna teh. Tapi lain gitu oge maksudnya pindah cai pindah tampian. Padahal mah lain kitu teh. Lain Pindah cai, pindah tampian, pindah sare. Jadi maksud pindah cai pindah tampian teh kieu. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Iya. Lain pindah cai pindah tampian gara-gara cai. Ya. Urang jadi robah adat lain, adat membawa we anu sing ge adat ka kurung ku iga tapi iga Pakurung loba sela-selana. Gitu. Da teu rapet iga teh aya sela-selana. Sing atuh benerkeun gitu nya urang teh ulah nepi ka poho kalau mah cai euy. Tah eta. Karunya atuh karunya ka tukang ojek. lain Lagi di warung. maksud teh nya gitu ulah gitu-gitu teh da lain jadi pamujian atuh. Leung bahasa Indonesia keneh. Heeh. Enak misalkan di dieu gawe ka Jawa, Heeh. balik ke kampung ke Sunda. Heeh. Oh, ke teka harti itu. Saya Mas. Saiki masih jauh. Kono lalu. Wah. Repot. Katanya, usah. Gitu. Jadinya gawe cenah itu cenah. Gawe Ka Jepang. Ka Jepang. Waduh. Dok ka Jepang. Mana gawe ka usahakeun ka Thailand. Tuh. Datang-datang teh. Datang-datang mana rek Si bahasa. Icuk cenah balik cenah. Wah, si Icuk balik. Balik ke Thailand cenah. Orang datang gap jelema teh alah wah cager euy sasalam lain sama dekap. Oh, rek kumaha mana rek gitu, Cuk. Sama dekap. Kena balik di Thailand. Thailand. Balik di Thailand. Balanya ke warung. Balanya ke warung. Cek kena makan tepanai. Konai. Konai. Ayo tukang Sok. warung teh. Tukang warung teh mung eleh. Ya, cenah meuli cikur cenah. Bang udah sok. Apa ka sadik cenah. Ai. Sarok rak gitu. Oh, sarok rak. Sarokrak. Rokok sabatang maksudna mah. Itu teh bahasa. Nyarokrak Ah, bahasa Thailand teh. Sarok rak. Paling saya tahu si kolor si Icuk cenah. Barang dibere sabatang misalkan rokok sawadekap. Itu nuhun gitu. Jadi lah. Beneran intinya memang gila ulah jangan sampai kita nanti pada mungahan itu pohok gitunya. Iya. Budaya-budaya mungah urang dan saya mengucapkan kembali dari kami segenap kru Pala Jawa Nasional Angongo channel YouTube mengucapkan selamat menempuh hidup. Maksud urang teh Donang kudu hajatan. maksud Kita nyalung. maksud urang teh selamat menunaikan Ibadah puasa. Ya, eta. Taqabbalallahu minna wa minkum syamana wa simamakum minal aidin. Cenah naon? Mohon maaf lahir dan batin. Nya bener. Hampura lah gitunya simkuring Sing milih aya. pas lebaran lah jo ieu tuh. Tah, nya bener. Pilih-pilih aya nam. Salami ieu Kalepatan. urang kudu kalepatan yang cariusan antara penuh matak jeung matak naon lah sampun teu nawe da. Ya teu kahaja urang teh nya itu. Ieu mah hiburan semata lah. Hiburan semata padahal da matana teh tiluan jadi genep. Hiburan segenep mata. Segera mata. Kamu orang bener ngalajona ngariung. Heeh. Banyak mata berarti. Tahu. Hiburan sebanyak salah mata. ucapnya orang teh nya. Ya, Nah, itu secara ucap dan perbuatan padahal kita tidak berbuat apa-apa saya mah di sini Ucap cuma unggulnya. ngobrol, ucap dulu ya gitu. Jadi lah minta maaf. Iya. Penghilap Hilap. nuturen lah. Ya, jadi notulen kita hari ini seperti pepatah dari Isuk anu bae ke Thailand. bukan. Pepatah dari salah satu suku Mbawe dari benua Afrika Utara. Nganyang di Afrika ya. Dari Kongo. Bukan. Dari Kongo mah. Kongo. Pepatahnya mengatakan begini. Gimana? Lain. Kayak ulu gule upu bule cupolo ke wala kala bu wala koli wala kabu de koli kida kon kot kado som. Naon cenah? Yang Cetik kan artinya teh. artinya panjang itu artinya. Artinya jadilah pribadi yang baik. Jangan jadi pribadi yang tidak baik. Iya. Karena kita sebentar lagi akan menunaikan ibadah saum. Iya. Marilah kita sama-sama saum. Jangan sampai saumnya panderi, lebarannya penggelana. Dan buanglah sampah
pada tempatnya. Sekian dulu bahasan kita kali ini, munggah ya. Jadi ya, selamat menunaikan ibadah puasa ya. Minggu depan tanggal 13 kalau menurut kalender. Tapi mudah-mudahan sama, hilalnya juga sama. Mari kita bersatu untuk satu negara kesatuan Republik Indonesia. Amin. Merdeka. Terima kasih. Sekian dulu dari channel kami. Raja Onsan Angongo, acara ngobrol dan ngopi only. Angongo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Angongo, Angongo, acara ngobrol dan ngopi Angongo. Paku sudah janda capruk Angongo.